kagoda deui rek maca Quran unggal poe salembar terus we salembar kong ditambahan salembar we terus eta komitmen istiqomah eta teh ngarah naon ngarah bisa ngajaga tina godaan setan da berat eta istiqomah teh jam istiqomah teh sasah amal ibadah menupang berat teh istiqomah pan osok urang maca salat 414 nya osok sapoeun we nu berat pernah istiqomah keunana tong seueur-seueur teuing ari teu mampu loba mah cekape 11 wangsulan asal istiqomah heula we pikeun urang mah supados naon set ngajaga kana godaan ti setan tah setan teh sok ngangke-ngangke kana amal soleh di mana urang aya kahoyong midamel amal soleh ulah dingke ayeuna keneh hayang tobat ayeuna keneh hayang maca Quran ayeuna keneh hayang sedekah ayeuna keneh engke sedekah deui ayeuna sedekah deui engke deui salat ayeuna salat deui dina amal soleh mah ulah nungguan engke ceuk ibu teh engke mah dina lebaran rek babagi kasih uang kasih emang kasih nyai nah urang nepi ka lebaran rek babagi teh aya duit mah ayeuna keneh da butuh lagi ayeuna nah sababna ayeuna teh keur panen amal sawal mah geus beak amal teh jipan urang keur urang mah pan dina amal teh keur panen amal teh ke lebaran sok tinggal bilih teu percanten bila abdi ngabohong di bumi masing-masing poe lebaran mah da sadia eta teh kue teh aya ngaknya sinang heula ka dieu sinang heula di piwarang dipaksa jalmi teh hayang sinang dari rek nemungkeun kue teh tapi ayeuna ibu coba keur ngadamel kue engke dina hiji waktu 10 dinten satasan lebaran caroge mah aya kue teh naon aya kue cenah ieu kue hujang lebaran ieu nu tutungna kacaroge mikeun nu tutungna eta teh padahal rek amal mah ieu dina bulan Ramadan rek amal soleh mah dina bulan Ramadan dilipat gandakeun Sawal mah dalin bulan Ramadan geus parada boga kabehna ge oke upami urang bade amal soleh rek sedekah rek maca Quran hayang amal saseueurna hayang dilipat gandakeun pahala Gusti Allah ieu dina bulan Ramadan mumpung dina bulan Ramadan engke mah Sawal mah beda deui biasa deui we mau dilipat gandakeun ke bulan Ramadan nya ngan ku setan teh kumaha carana amal urang teh biasa-biasa deui we tah sapertos kitu janten di mana orang setan yang kengkekeun kana amal soleh urang teh at-taswib